Nuhun agan upami teu aya agan lapur wate kan iya nun ai ditenggelan telawan Semar Banar Nangka tetiasa gelut diajar Semar dawa anu bisa ti jero beuteung sabab naon di dunia ieu teh ada teu ya oh nya tu pawongan dek teh ngaran-ngaran jelema ngabdi mana lemah dunungan teh meureun dewek heula tanggung jawab segala rupa lain seuri woi udah sia iya modar sia lu dawala tulung modar sia tulung kok sia wah ayangnya we aing geuleuh tolong Puni Raden Gatot Kaca mulih ti pinggandani ningali di handap aya nu kokoleaban nyerorot ti awak ayo oh aya naon alah rag-rag ini nyangsang tentang asukun totogen Aden alah ya Bang Bara tobatkan ya ditulungannya nyebut Bang Bara sia dan kasih datang ka dunungan tolong Gusti geuningan juragan anu malah aya kejadian naon maneh la ilaha illallah mana teh nuhun gana coba si horeng geuningan dasar kudu pajak umur mun abdi gimana we nuhun gan kejadian naon kan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira tuang Rama juragan Bima Kangjeng Rama ka Astina nyalira tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman disusul deh ku abdi tuang pawongan di susu deh ku abdi tacan neda kayak bareng kot barang kayak gitu nah tuh di jalan agan iya penak sarang urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda Jara Sabda semohon
berem banget teh Wah, borong. rata-rata dan berem banget mah gede amak Gede amat jeung pika. jeung goreng patut jahat deh ongko calonos ongko gemul ongko tuh kalapa biji itu cungap Siapa le? untuk bikin kalapa mah kecang Siapa le? jeung anu berem banget mah rata-rata naon celina ngucur susut tapi nasi susut teh gak anger bau demo aja kaing kita tadi oge gitu pulan sarang balad-balad na untung saya balad mari tema runungan ayeuna nasib runungan itu sarang tuang rama teh maot saha tuang rama di astina tak eta jelema di mana ini jelemana paling itu Sabar le. dewek ngapang sabarna hirup di kumaha teh cicinge mau jadi adi ulah mungkin carana ini eta mun urang mah batur dunungan geus init mun urang mah init buru-buru nah tah silai kabina-bina teuing ada goblok Kumamun silakan. Kumamun akan buaya gitu. Muara akan kayaknya. sembah kape atur nuhun Gatot Kaca aduh lamun eueuh nu jadi anak mang cilaka nuhun kasep sadaya-daya saurna Kangjeng Rama ka Astina tapi di Astina teh sampun masing pati tobat menang bejati saha Gatot Kaca ti asta jingga wala si cepot dawala salamet nuhun kasep tewak itu juriga permios untungnya Wah, urat air itu lah teh. Aduh, dengar lagi dunungan tuh. aya nu jadi anak Gatot Kaca syukur kasep mun eueuh anjeun mang cilaka Muater ramak atuh. Bisa sampai ke sedih baledog bae kabina-bina naon ieu teh nyiksa kuring sia ge sarua pawonganana kurajar Pogo-pogo. Mulai terbuka dosa. utang pati berpati utang ya aki-aki mun urang melawan mun urang mah urang agan nuhun sawang suna mah lawan tiasa gelut diajar Wah, itu urang pindah dah Nawa kelurat. nuhun agan Aduh, kita bakal. upami teu aya agan lapur wate Aduh, teh ada dengkolan. iya nu
Ai di tenggelan telawan Semar Banar Nangka kalah tetiasa gelut diajar Semar dawa anu bisa teh jero beuteung sabab naon bu di dunia ieu teh mabuk kadenge teu kadenge teraskeun cep mabuk tah itu Kakang Semar nake rawa jangan pakai itu pika-pika geuleuheun gitu kakolot ke Swadi ampun tujuan kepegang gua pemikiran budak itu gan moal kiat agan wah ingat wah hebat wah kudu kumaha sawios ku uwa we urang lawan tuman ari kaula agan masanak ke tuang rama kastina engal urang lanongan di dieu teu acan dugi ka waktosna naon ba tuang rama ngamasing pati sabab ieu kajahatan kabiadaban moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngamasing pati teras dari tulungan dina hartos ieu bakal buntu laku wah enggak sana kastina sanajan tos jadi layon amit wah nuhun amit tapi bina teuing sia lompat ka mana jeung aing sia pak ulah pak ulah pak ulah nekat pondok umur na teteh cicingjang ulah haling jang gede ku abdi ulah Kakang Semar ulah kang asawios agar sawios rang siang lamun kitu carana benerna ya sok kurang patut tunggalan jeung kaula bener tega lah ya tega deuleu pati tega saha siling ngaran teh sabenerna jara sabda iya sok bisi rek mesakan mata naga dewek aki-aki deuleu asaku kabina-bina teuing sia ya degeh ku sia saluhur-luhurna jalma nu kiruk mah burung amruk deuleu kulakuna sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleu ku ahlakna beres ha cikan sok kurang ajar hayangnya we aing mah deuleu geus kolot tutur kene aing aya eta nah setengah lawan daca nyeri dewek mah nyeri-nyeri teuing tah sabab sagala page kudu liwat nista maja utama benar gua ada kitu sia karek nista can ngaliwatan maja terus ka talaga aya beres ai kolota aduh cepot kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan teu ngalawan kalah cicing emple ngabodor pangintenegan oh jadi kaula kudu seuri tapi sakane aya nyaho ya eta kalakuan Semar nepi ka kitu-kitu aduh ampun
ilmu naon teh pake ngabanting deh Ya, meni daya karawasna. ajian kaula eta nu disebut kilat bajra ya sok Lawan aku sepi angin ini. dul pamilis Oh, betul. ajian naon dul pamilis juga teh dul sumang montok kemana karep sia serius ya ini urang make teungeut ti kajauhan sok kilat bajra Udang, Wak. Udang. dul pamilis kilat ayak itu ayak itu bapak kita Ya. hidup babe Jangan tika deket. hidup babe Wah, hidup. ayak itu bapak urang Ayah kalau minta Bapak. luar biasa euy ayeuna urang pertikeun Supaya supaya batur sarieun sarieun yang benar akan keturunan Semar. dewek Semar make ajian dul sumang dul pamilih ayo silaing kilat bajra silaing kadewek teh siot kilat bajra tah saya culalit Emang ada ku Haji Abdullah. dewek ka silaing dul pamilih tah silaing kucing leuwih ti kitu geura pakanana ayeuna hodak kudu puguh masalahna atuh masalahna mah silaing kadupak ngambek Pak we atau kadajak inum suku. kuring kadupak diamak itu cing jiga teh abe batung sarieun naon teh duduk pak euy cing sopan silaing ngadupak dewek lempang teh kapan lega jalan teh Jika ngajakeun. naon teh Lain gara-gara naon teh kadupak atuh na apil kadupak sakitu hampura we tuh euy nya aya hampura mah teu naon atuh moal cios pakinten oh kudu dituluskeun la ilaha illallah teu bisa dibawa acting sia mah palingan sutradara ngambek sia bisa dibawa dari mana? supaya pas we kumaha carana anu bieu we tuluykeun moal aing moal ngahampura ulah kitu jelema bejang ulah kitu jang sieun teh geus gede teungeun na aing wani sia keut jeung aing jadi sieun teh ngajak kelut Kalah, lain antepeun tuh. lain antepeun atuh gede atuh ka wani teh tah aing boga ajian kulat lain kulat kilat bajra nah musuhnya honkeun ajian kuring bade ngage ajian naon aji teh kilat bajra sok saya dul pemilih kilat bajra ya dah silaing mah leuwih ti kitu Leuwih sebab yo. kilat bajra sakali ewang kilat bajra sakali ewang yi kilat bajra dul pemilih dul pemilih Ya. kuring tengah goler la ilaha illallah Benar kita malamat tuh. balikan deui atuh Kaburu beak pakaian hiji ngomong. Pakai lalungan. Yi. Saya pisan tangerakeun aing teh. Dul pamilih. Kangjeng Rama. Ampun, Wot. Gatot Kaca paman tinggali Kangjeng Rama. Wah, ya Allah. Aduh. Kakang
Bima kesangka tutayu mamalakna teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca sadaya-daya ampun pama sepot ya sing calukan Bapak maneh pot tulungan heula ieu kaula percaya ka Bapak maneh daulat buru-buru Bapak maneh rarakitan kuda papasangan iya inggih sarua pada saktina sok aya leuwihna jang repot beneran aya woi oh piak rasakeun ieu ajian saktarnyusya tuh coba penastik kersayang tumampara iya inggih ieu cara sabda dijamak lengitan perhilang tanpa karena canggelek jadi lurah togok tejo mantri kurang ajar urukan teh bo acara teh urang ngetan tukang leletak teh ieu gini udang sia bukan lain urang ngomong ampun Kakang Semar ampun asa kabina-bina teuing sare naon sabab Cisim Api teh saleres nama hoyong ngejat di negara Astina ha hoyong ngejat di negara Astina jadi cara teh hese jadi cara nate kieu Cisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar. Laporan naon? Yen para Kurawa teh moal mikeun negara Astina, negara Amarta, moal yo. Jadi tetep ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi. Kedah ngalangkungan heula Bratayuda. Perang heula Kaiji loba ting jelema di Astina teh kaduana waduh perang beraya yuk sakedik demi sakedik pangurangan jelema gitu munggu ango sabab kaiji manusia di dunia teh dua alternatif kan hiji tukang pelestari dunia dua nyata perusak dunia leuwih ti makhluk amfibi matak makhluk amfibi diharamkeun oge hirup di darat jeung di cai ai jelema mah gaple hayu main togel hayu salat hayu jadi segala dikuroyo jeung manur sarakus iya yo jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalalumpur yo jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo untuk bisa tetap kedah bisa dicegah deui untuk bisa dicegah deui geura siap-siap Pandawa bakal terjadi numawi dina resang dieu kade cing hati-hati lamun dek lalajo ulah tengah teuing kitu yo lamun dek milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa bising kena kumaha ya bisi melengkung bekas nyalaan cing asak-asak ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya ngejo bisi keduung jegana gitu yuk tangke baka biji satria peninggit etan bakal ngamankeun budak angon ieu negara mau bisa rengseu pemetan paku budak angon ngancikna di bibirit leuwih urang kampung bau lisung jauh ka bedug anggang kadulang imahna pantona batu satangtung
di hatupan ku Hanulum, di tihangan ku Hanjuang, eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa. Itu Kakang Semar. Jelema teh samping kadut, celana kadut. Tak itu, mata ulah gede kadut. Bu, silat. Kulit waru angan daru sinewul waras kembali jati-jati itu bakal waras ulia ber umawi agan kade atuh agan ulah getah sarupa tenun dek Kang salamet amat salamet aing salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan karena wayahna kudu jadi duta tiwirat gitu ya laras wah dageus jadi kejadian dunia atau geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana Wah bisa dipungkir wah nya cuk leres urang mah lintang ti kedah lahaula we sumohon dayana upayana urang teu ngaboga-boga sumohon nya cuk usik malik angin Gusti nu kagunganana eta iwati urang mah hiji-hijina tugas di dunia teh nyata pikeun ngabdi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah wah ya cuk ulah pasti ai ibadah teh nyata migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat ya cuk amin wah amin